Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Paeh Marakayangan. Ayeuna bagian anu ka 10 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ing hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Paeh Marakayangan bagian anu ka 10na. Kumaha salajengna sora cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana peuting beki jero leuweung katutupan ku halimun ipis anu ngarayap tina taneuh. Seuneu obor nu aya di hareupeun batu raja murubna teu tangtu arah persis siga napas makhluk anu keur sakarat. Wiragati harita nangtung ajeg panonna beureum semu ngempur bedog tina leungeunna ngakurilap kapangaruhan ku cahaya raja anu hurung herang. Aki-aki nu aya di hareupeunana kunyam-kunyem bari sila teu obah tetep anca ciga sora mantra wiragati anu ngagero angin. Tetep anca siga sora mantra wiragati anu ngagero angin, ngagero getih, ngagero dendam anu teu kungsi pareum. Sora wiragati ngagerem ngageterkeun daun-daun anu aya di sakuliah eta tempat. Wirang bayar wirang, tatu dibayar gutatu.
Sanajan aing teu nepi ka pae, tapi tetep aing kudu males ka nyeri ka anak Majarsi. Aki Kumis, wayana aing rek merdih tulung kumaha sanggup atawa henteu Aki. Gitu gerowan Wiragati kaki Aki nu eda hareupeunana anu tetela ngaranna Aki Kumis. Aki Kumis di Pasir Nangka tangga matana nu deleng beuki deleng waktu mencerong ka Wiragati sorana jero semu serak. Ari bigeun kami mah sanggup-sanggup wae Wiragati, tapi wayana aya syarat anu kudu ditedunan ku ilaing deuleu Wiragati. Naon syaratna Ki Kumis? Gancang geura sebutkeun ka kaula, ulah salempang ku kaula pasti syarat naon wae oge baris ditedunan deuleu Ki Kumis. Geula sabar sagedeung Wiragati, ulah sok gurung gupuh jiga hayang ngisi. Tenang we heula supaya kena sugem hasilna. Aki kudu nyaweula weton ilaing poe naon sabenerna Wiragati. Ditanya kitu Wiragati jadi bingung sabab manehna teu nyahueun poe naon wadalanana. Bisa diganti deki pertanyaanana. Ulah nanya nu kitu atuh ka dewek mah. Kalah bingung ieu ka dewekna oge. Dewek mah teu boga KTP, teu boga kakak. Memang namun teu nya wedalan Aki moal bisa nulungan uing gitu Ki. Cek Wiragati malik tumanya bari jeung semu keheul. Nya bisa wae atuh Wiragati, tapi wayana rada rumit sulit alias hese. Kumaha lamun rada rumit kajeun? Nya kajeun da geus biasa ieu aing mah hirup rumit. Sok Gancang sebutkeun syaratna. Dewek geus teu kuat Ki Kumis sayang nyawa ieu. Naon? Aki Kumis katempo meuremkeun panonna, sungutna gegere nyeman. Satuluina nyerenge seuri jika manggih hal anu lucu. Jadi kieu Wiragati, kusabab ilaing teu nyaho wedalan sorangan, kapaksa ieu mah kudu make jalan sejen. Kulantaran kami bingung nangtukeun naon nu kudu dibikeunna. Nya soklah ngarti dewek oge Ki, sebutkeun we naon. Wayana Wiragati, ilaing kudu sare jeung Ratu Bagong salila 3 poe 3 peuting deuleu Wiragati. Ngadengi kitu Wiragati jadi pias kolenyas beungeutna. Manehna teu bisa ngabayangkeun kumaha jadina sare jeung Ratu Bagong. Ratu Bagong, waduh, naon maksudna ieu teh Ki? Mainnya kuring kudu sare jeung Bagong, aya cara sejen atawa henteu Ki? Aki Kumis ngageleng lalaunan. Teu bisa, sabab sagala rupa oge aya pamayarna deuleu Wiragati. Lamun hayang hasil maksud cumpon tujuan, kabeh oge kudu aya pamayarna. Mun ilaing hayang rantai Bagong ieu kapemilik, sok tedunan ka hayang dewek deuleu Wiragati.
Lang Wiragati ngahulang deui. Nah hatena kukulutus. Alah sial. Dasar aki-aki 7 mulut. Mere syarat teh rupa-rupa wae. Tapi hari tadi tedunan aing keur butuh ieu teh. Kunaon ilaing ngadon ngaulang Wiragati. Kumaha sanggup patawan teu. Hari kira-kira kapaksa mah ulah teuing. Ari rek balik deui ayeuna oge. Juk deuna naon. Ari teu sanggup mah. Ceki Kumis jika nu heueuh arek tuluy ngajengkat indit. Sanggup gi sanggup. Tapi ari rante eta teh naon wae kagunaanana same kaula sare jeung Ratu Bagong naon kaistimewaanana ki. Gunana ieu rante kana awak mual teurak ku bakaran, mual tembus ku pelor, anti teluh, anti juri, jeung deui ngandung tua kasakten bisa nambahan tanaga. Tapi wayana sakujur badan bakal sampar. Jadi ulah aneh mun gegetret wae araradel kahirupan ilai. Apesna ieu rante Bagong iwal ti ku tangkal sampe. Boro-boro dibabukeun najan ukur nyabak oge kana tangkal sampe ulah. Komo ngadahar sampeuna mah ulah bijan. Kumaha deui laing sanggup siap dikenyumponan jeung ngajauhan kana pantrangan ieu rante Bagong. Siap Ki, siap. Alus. Kudu gitu atuh ari boga kahayang mah deuleu. Ayo, ayeuna mah urang indit bareng jeung dewek. Urang nepungan Ratu Bagong. Sing ingetnya, ilaing ulah badu sare wungkul di dituna. Wayana kudu digulang gape Ratu Bagong, dicok-crok, dikenyot, dijazep. Anggap we Ratu Bagong teh pamajikan ilaing deuleu Wiragati. Barang ngadengi kitu Wiragati jadi calangap. Kesang tiisna ngagarajag tuurna noroktok. Sabab teu nyangka kudu kikituan jeung bangsa Bagong. Ari panyangkana mah sugan teh padu sarewe wungkul. Ki na teu salah kuring kudu sagebrug jeung Bagong? Tanya Wiragati bangunun soah. Nya henteu atuh teu salah. Salahna di mana deuleu goblok? Ayo ganjang mun erek mah tuturkeun dewek deuleu sia Wiragati. Barijeng bibiri gidigan Wiragati kapaksa nuturkeun Ki Kumis anu lempang mapai jalan satapak. Dina palebah tangkal waru nu aya di sisi gawir reg Ki Kumis ngarandeg bari ngalieu ka Wiragati. Sok ka dieu Wiragati sing deuget jeung dewek ka dieu. Koloyor Wiragati ngoloyor muru nyamperkeun kagigireun si Aki Kumis. Ye Wiragati, dewek bisa nganter ngan cukup nepi ka dieu. Jing ti dieu mah sorangan ilaing mangkatna ka ditu. Tadina handa beundang kaluaru palebah gawir aya batu gede. Didinya engke aya guha langsung we ilaing asup ka jero. Lamun mangke dina waktuna geus rengse 3 poe 3 peuting maka tepungan deui dewek ka imah di pasir nangka. Nya siap Gi, siap. Temal Wiragati pondok. Aki Kumis semuseri bari tuluy ngaleos bari gegerendengan. Kobzia gerarasageun kumaha karasana sare jeung Bagong.
Sementara harita Wiragati tuluy mudun turun kana handapeun tangkal waru. Bener pisan didinya aya buatu gede anu nangkot dina sisi gawir. Sanggeus disampeurkeun tetela dina handapeunana aya guha. Wiragati tuluy asup, lengkahna lalaunan sabab kajabat tila leueur teh kayanana remeng-remeng poek. Tepati jauh di sajareueun eta guha, Wiragati geus nepi ka hiji tempat jiga kamar. Sedangkeun di jerona kadenge sadaya sora nu sesegrok. Kesang badag kesang leutik Wiragati pating gorolong, beungeutna beureum. Waktu ngelol tina lawang, manehna nenjo aya bagong bule bikangna keur depah. Alah bangsat edan, moal kitu nipu masih aki-aki toloheor teh. Aduh, ya aing kudu kumaha pipetaeun ieu, cek Wiragati ngagerentesna jero hatena. Sabot keur bingung kitu, ngong teh kadenge aya sora tanpa katinggalan sora Ki Kumis. Geura asup dulu Wiragati, sok langsung asup we, laju gegeban eta bagongna dulu Wiragati. Atuh najan bari jeung ijid jeung geuleuh daek teu daek, Wiragati kudu nurut. Senajan milu sare dina pangguyangan bagong sekaligus oge. Angin di luar ngagelebug, poekna peuting mimiti datang. Ti jero leuweung kadenge sora ragigna ajag. Tapi Wiragati teu paduli, manehna tetep satia satuhu kana parentah Ki Kumis pikeun ngeukepan bagong dina tempat pangguyanganana. Liwat poe nu kahiji, kayaan Wiragati di jero kandang bagong estu geus teu jiga manusia. Awakna kalotor jebebarau, beungeutna pinuh geuletak, ngan ukur ngabebengkang dina pangguyangan bagong. Panonna molotot mencerong kana langit-langit guha. Dadana kaciri turun naik, persis jiga nu karek geus gawe nu tas beres gawe capek. Edan, ari sugan bagong terek ngajanggelek jadi awewe geulis. Tapi nah ieu mah henteu, angger we beungeut jiga bagong irungna manjang. Boa-boa ieu mah bagong biasa. Cilaka kumaha mun ngan saukur akal-akalan si Aki Kumis wungkul anu ngajailan ka aing. Waduh, bahaya gede ieu aing. Aing geus ngeukepan bagong hampir sampai sabeuting, cek kerendangna Wiragati. Sabot keur ngagerendang kitu, eta bagong bule anu depak dina popojok sesagrok. Atuh Wiragati gancang ngorejat, sedangkeun di luar kadenge aya dua jalma keur ngarobrol. Atuh Wiragati gentak nyalingker bari ngadedengekeun eta obrolan. Harita di saluareun guha memang aya dua urang lalaki anu marawa porog teh naon jaring bagong. Eta dua jalma keur dariuk bari melenyun udud. Salah saurang di antarana ngomong ka baturna, Yo, ari bagong teh geus diparabcan ku ilaing kamari, aing poho euy. Nyong geus atuh, tapi diparabna ngan saeutik deui, eueuh deui dedekna, jaba urangna oge can kaburu neangan jang parabna deui ieu teh. Keun wae atulah saeutik oge, nu penting mah diparab, mah isukan teu begang teuing ari dijual ka kota eta bagong teh. Ongkopan bisi pae, da bagong di dieu masok diparake muja. Hayu ah, urang masang heula porog sisuganan beunang tah bagong anu belah ditu tuh. Kitu
si obrolan eta dua orang lalaki tukang moro bagong. Saterusna duanana tuluy arindit deui ka tengah leuweung. Satuntasna ngadenge obrolan kitu, beungeut Wiragati robah seperti godog hurang. Pipina kembung, huntuna pating kretek, ambalahna ngagolak. Bangsat, tetela, kicarana mah aing ditipu ku si aki-aki cocowun juri. Awas ya dicacang, ayeuna kene ku aing mah deuleu si aki-aki tolo heor. Sanggeus ngomong kitu Wiragati laju kaluar tina jero eta guha. Maksudna rek ninggalkeun guha bagong. Tapi karek oge sukuna ngalengkah salengkah ngong teh kadenge deui sora tanpa katinggalan sora Ki Kumis. Rekam mana ilaing deuleu Wiragati. Montong waka indit deuleu. Kapan karek oge sia teh meutingan bagong sapoe. Aing teu paduli sabab ilaing geus nipu dewek si aki-aki. Kurang ajar. Hanas aing geus hees jeung bagong. Ari pek teh kapan bagong na oge ieu mah bagong biasa. Dipodaran sia ku aing aki-aki peot. Da dewek mah teu pernah ngomong yen eta bagong teh bagong siluman atau bagong samanea. Dewek mah ngomong sote ieu lain kudu sare jeung bagong, lamun hayang iran teh bagong kapimilih pan kitu. Nya karep we eta mah ari kira-kira teu sanggup mah nya teu nanaon. Tapi wayahna iran teh bagong moal dibikeun ku dewek sabab ilaingna oge teu tuntas gawe nyumponan syarat teh dewek deuleu. Wiragati atuh jadi cicing dikitukeun mah ku Ki Kumis. Da memang bener oge. Ki Kumis teh nyebutkeun eta bagong teh bagong siluman anu bisa robah wujud jadi awe geulis. Wiragati eleh geleng. Akhirna najan bari kukulutus manehna asup deui asup ka jero pikeun ngalaksanakeun paniatanana. Nyaetana ngabarengan sare bagong salila tilu poe tilu peuting. Gancangna carita tilu poe anu berat bisa diliwatan ku Wiragati. Sok sanajan sakujur badana karasa leuseuh jabat teu puguh rupa. Dina poe eta kalawan bari ti babaranting Wiragati lompat muru ka walungan nu aya tepati jauh ti guha bagong. Didinya manehna tuluy ngejeburkeun maneh alatan geus teu kuat hayang ngabersihan awak tina leutak pangguyangan bagong. Cukup lila Wiragati mandi di eta wahangan. Sanggeus ngarasa bersih laju manehna ngagedig dina kayaan rirebegan nuju ka imah Ki Kumis nu aya di Pasir Nangka. Kekacaturkeun kumaha lila di jalana kiwari Wiragati geus aya di hiji imah panggung nu aya di sisi leuweung kuloneun lembur Pasir Nangka. Wiragati teu gancang asup ka jero tapi manehna siduru heula hareupeun hawu. Bari mubui boled pikeun ngeusian pejitna nu kalaparan. Sakalian bari ngadeangkeun bajuna nu masih kene jibrug base. Dina nalika keur kitu kadenge Ki Kumis nyalukan. Wiragati ganjang ka jero deuleu. Sabab engke mah dewek narek incar ada jauh ganjang ka jero. Teu loba catur Wiragati tuluy nyamperkeun ka tengah imah bari terus sila hareupeun Ki Kumis. Kumaha karasana di ditu teh? Nikmat teu sare jeung bagong Wiragati? Tanya Ki Kumis. Najan teu lucu, manehna seuri
meni pika sebelen katampona pikeun Wiragati mah. Boro-boro nikmat nu pugu masangsara ki. Da moal ayo anu ngeunah atuh ngaranna usaha maka beoge. Kapaksa kudu susah heula ari hayang hasil maksud mah. Da moal aya anu muruhan ari teu gawe heula mah deuleu Wiragati. Jadi dumasar kana hal eta. Kulantaran ilaing geus beres gawena. Ayeuna dewe rek muruhan sakumaha anu geus dijanjikeun ku dewek 3 poe ka tukang. Tah ieu teh bagong. Pek gerak kalungkeun pake dina beung ilaing. Omat sing ingat kana pantranganana deuleu Wiragati. Ki Kumis bari nyodorkeun kalung mangrupa rante. Ku Wiragati eta kalung rante teh dirawatan bari terus dipakekeun. Nalika rap dipake sapada harita kana badan Wiragati karasa aya parobahan. Salianti karasa enteng badanna. Sakujur awakna jadi sampar, gara-gara teu lain memeueusan. Mangkana dina danget eta Wiragati katampo geget ret bae sabab teu tahan nahan gateul. Dina kayaan keur kitu na atuh ari seleber teh teu kanyahoan ti tadina ujug-ujug trak Aki Kumis narokeun bedogna kana tarang Wiragati burinyai. Saking kuteasna dina kayan keur kitu na atuh teu kanyahoan ti saanggalna ujug-ujug hiuk saleber tang. Aki Kumis narokeun bedogna kana tarang Wiragati burinyai buricak. Saking kuteas-teasna tarang si Wiragati bedog teh jiga ngadek wajah. Tah karasa meureun ayeuna mah buktina Wiragati bener henteu ceuk Ki Kumis. Nya bener Ki bener dewek jadi waduh kieu aduh percaya dewek percaya aduh hampura Ki dewek geus salah sangka ka Aki. Deuna naon juk ayeuna mah geura mantog sababi Aki rek indiet lantaran geus didaguan di lembur sejen aya anu boga pangabutuh. Mangga Ki mangga sekali deui dewek ngaturkeun nuhun Ki. Ceuk Wiragati geus kitu mah manehna tuluy indit lengkahna ngagedig taya katina ngahaja jalanan norobos ngalewatan geledegan leuweung. Kusabab waktu datang Ki Kumis manehna teu sempet nyokot heula motor ka imahna. Jadi ngandalkeun leumpang asruk-asrukan ku kurubutan. Para wargi sadayana caturkeun dina poe isukna di lembur Pasir Jati. Mang Eso hudang barina kayaan awakna cararangkeul. Sedangkeun bedog anu peuting tadi dipasrahkeun ku Ki Rangkas masih ngagoler di sagigireunana. Sanajan berat tapi Mang Eso boga rasa karegreg. Bismillahirrahmanirrahim ceuk Mang Eso bari tuluy ngabulen bedog pamereti Ki Rangkas ku sarungna. Sementara bidan dia nu aya di kamarna mahena kaget alatan hudang sare kaburangan. Astagfirullah bi parsi cek bidan dia ngagerowan semut tarik. Aya naon neng aya naon abdi kasiangan bi tabu sabar aya bi.
nembe tabu 7 ya teh neng puguhnya bioge meni bungles sarete jika anu disirep. Oh manawi teh tos siang pisan ari Kang Rahmat bade tabu sabaraha ka dieu nanya bi? Nya duka atuh neng nya dijemput nawe panginten ku panglampah desa. Tenang we atuh da engke oge bakal sumping ieu gerak neng. Sanes kitu bi puguh abi teh ngimpen papendak sareng begalu kamari teh ya. Anjeunna ngaku-ngaku namina Wiragati. Buah muhun eta Wiragati jalmina bi. Karek oge bidan dia nyarita kitu. Nah atuh ari ujug-ujug waktos nah kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.